Kuring dilahirkeun di Bandung. Panganjrekan matu ayeuna di Kampung Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Cibuntu Selatan. Kuring sejeng ngaguar hiji pangalaman anu pernah kalakonan. Tempat kejadianna lain di Bandung. Tapi kejadian basa kuring digawe di pabrik tahu di daerah Yogyakarta. Pabrik tahu nu aya di desa Karangmulyo. Eta oge alpukahna Pak Haji Ijar, urang Cibuntu anu rek ngadon usaha buka pabrik tahu di daerah Jogja. Kabeneran Pak Haji Ijar aya nu nawaran lahan pabrik di desa Karangmulyo tea. Di daerah eta mah sigana pantes pisan lamun dipake usaha nyieun tahu. Eueuh saingan pabrik tahu anu sejen. Pak Haji Ijar dengan ukur ngajakan kuring hungkul. Tapina aya sababaraha urang batur salian ti kuring. Nya aya 3 urang batur deui urang Cianjur. Di antarana wae anu milu diajak ku Haji Ijar teh nyaeta Yadi, Hendrayanto. Jadi nu ngajarek digawe di pabrik tahu teh aya 5an jeung Haji Ijar anu boga pokalna. Sugan we atuh. Adon usaha di lembur batur mah, usaha urang jadi alus. Ya, mudah-mudahan we atuh Pak Haji aya milikna keur urang sarereanya. Nya niatan we ti ayeuna. Sameme indit urang teh keur ditu teh lain ekulin, tapi rek ngadon digawe. Mudah-mudahan atunya abdi sadayana betah di ditu Pak Haji. Kudu betah atuh. Komo deui mun pabrik tahu urang sarerea maju kabehna ge. Kuring harita arindit ka Jogja numpak kareta api. Singkat carita, teka catur perjalanan salila kuring dina kareta api muru ka jugjugan. Kacaritakeun kuring geus tarepi di tempat anu rek dipake pabrik tahu tea. Satepina kata tempat, kuring ngambil bau aneh anu teu pararuguh. Nyalila-kalilaan mah kuring oge apal. Eta nu kaambil bau teh sing horeng tina limbah kulit. Nya tempat anu rek dipake pabrik tahu teh di sakigireunana aya pabrik kulit. Di mana kaambeul kajauhnakeun. Malahan eta pabrik kulit teh geus mindeng di demo ku warga anu rada deukeut imana ka eta pabrik kulit teh. Nganyak itu teh meureunnan. Eureun teh lamun sakur keur di demo. Tempo sababaraha poe mah pabrik kulit teh jalan deui. Kaayaan tempat anu sarupa kitu mah sok padahal kuring kakarek pisan tepi ka eta tempat. Tapi ujug-ujug aya rasa anu matak teu pikabetaheun.
Tambahan di tempat anu rek dipake pabrik tahu teh, tempat tahu ge teu matak pika betaheun. Sigana wae eta tempat teh baheulana urut pabrik oge ngan geus lila tara dipake. Nya ayeuna dicicingan ku Pak Haji Ijar jeung kuring keur dipake usaha nyieunan tahu. Paji, meni teu kaurus kieu tempatna oge geuningan Paji. Nya, geus lila teu dipake ieu teh. Nah, atuh diantepkeun kieu tempat teh. Jeung ari tadina tilas tempat naon ieu teh Paji? Ari cenah mah ieu tempat teh urut pabrik. Nganting pabrik naon, mun teu salah mah sarua pabrik tahu. Kusabab kitu satepina ka tempat teh kuring sadaya beberes heula tempat anu rek dipake gawe jeung deui bebenah ke tempat sarare. Bae kadua kuring kakarek mimiti ngalaksanakeun pagawean. Ti mimiti nyiapkeun bahan keur pitahueun nepikeun jeung nu sejena. Mimiti mah digawe teh rada sumanget. Sok sanajan ngerasa kurang betah oge, kuring jeung anu sejena digawe sakumaha mistina. Pagawean teh dibagi tugas. Di antarana anu ngagiling, anu nyitak, jeung anu manengan tahu. Ngamimitian gawe teh kudu bener-bener. Sabab kakarek sababaraha poe aya di dinya. Pang-pang nama can boga langganan anu ngadon meuli tahu keur jualeun. Malah ningali kaayaan tempat anu sarupa kitu mah kuring oge jadi rada cangcaya. Nah bakal aya langganan moal. Nya sigana lamun penjualanna rada kurang mah Pak Haji Ijar oge mikir 2 kali dina neruskeun eta usaha pabrik tahu teh. Minggu kahiji tengah peuting harita kuring can bisa sare. Kusabab pitunduheun teh ngadadak eueuh. Jeung geus biasa sok sare peuting. Ari babaturan anu sejen mah geus sarare tibra. Sigana wae carape. Sabab tadi sore maranehna mah ngadon arindit arulin ka Marioboro. Ari kuring mah teu milu. Nya kuring ngadon cicing di pabrik. Kusabab can tunduh wae nya kuring dipangpalerkeun kana lalajo TV. Halo, Intan. Ini aku. Kamu lagi di mana? Biasana oge ari geus lila ningali TV. Sama siapa? Panon oge sok jadi karasa tunduh. Aku lagi coba-coba belajar bahasa Arab. Oke, kalau gitu Basa kuring anteng ngalajo TV. Tapi Ujuk-ujuk. Kadenge aya nu ngomong ti tukangan. Malah aya suara sarupa kitu teh kuring oge jadi rada ngarenjag. Puguh nu sejen mah geus sarare tibra. Jeung deui suara anu ngomong teh suara awewe. Eta suara atrapisan kadengena ku kuring.
Nu kadengena manehna ngomong ka kuring nyebutkeun wayak itu masih kene can sare. Jadi timbul rasa keung keur kuring. Basa kuring ningali ngareret kepala bah datangna eta sora. Nah geuning teh sasaha. Eta sora teh kadengena ku kuring ngan ukur sakali-kalina. Harita keneh kuring langsung dikurumun ku sarung. Harita tengah don terus sare. Soalna digolerkeun oge tetuduh mah moal bisa sare. Paling kalah kajadi ngalamun bari ngagoler. Sarung dipake dikurumunkeun tepikeun kana sirah. Palebah beungeut pamuka. Sabab harita kuring masih kene diuk bari laju TV. Panon manco kana TV. Tapi ceuli jadi rancung lantaran ti tukang kadenge siga aya sora anu ngutrak-ngatrek panto. Ngadenge aya sora sarupa kitu, kuring oge jadi aya rasa kahariwang. Sok sieun aya jalma anu rek ngado niat jahat asup ka pabrik. Kuring cengkat tina diuk. Maksud rek ngadon ka tukang. Hayang jelas sora naon anu kadenge kuku cerakan teh. Tapi can oge kuring idit ka tukang. Eta sora teh leungit teu kadenge di ku kuring. Selang sababaraha menit kaayaan jadi sepi cempling. Celi kuring jadi curing hak deui wae. Sabab ayeuna mah kuring ngadenge aya sora awewe anu ceurik mani ngaleungis. Kadenge ceurik anu matak pikarunyaeun. Siga anu hayang ditulungan. Kuring ngadedengekeun kana datang eta sora. Geuning eta sora anu ceurik teh siga ti palebah pabrik kulit. Kuring oge ngawanikeun maneh cengkat tina diuk. Maksud hayang sidik nasaha atuh awewe anu ceurik oyak kieu. Sanajan hate ngerasa sieun oge, kuring indit buru lawang panto muru keluar. Panon kuring ningali kepala bah pabrik kulit anu tempat tengah rendeng jeung pabrik tahu anu dicecingan ku kuring. Tetela geuning dihareupeun eta pabrik kulit teh katinggali aya awewe anu keur diuk. Manehna diuk bari kadenge sorana ceurik anu ngaleungis. Jorojoy make jeung aya niat hayang nyampeurkeun ka eta awewe.
oge suku ngalengkah. Nah, atuh eta awewe anu katingali di hareupeun pabrik kulit bari ceurik teh. Ucuk-ucuk ngaleuri tina paningali kuring. Ningali kajadian kitu mah kuring ujug-ujug bulu punduk ting carengkat. Geus teh gue eta anu katingali siga awewe teh lain awewe biasa, tapi jurig. Lalaunan kuring oge unur-unuran maksud rek kadon asup di ka jero. Sanggeus kuring aya di jero, kuring langsung nutup kendai panto bari terus langsung muru ke tempat sare. Kuring ngegoler sakikireun babaturan anu bangun tari beranaker. Malah kadenge kerekna nepikeun ka patembalan. Kulantaran kuring keur ngarasakeun kakeueung. Ngadenge kerek babaturan teh jadi nambahan rasa kakeueung. Geus ngagoler di tempat sare oge masih kene can bisa sare. Tungtungna kuring ngagoler bari pikiran cucos kanu lain-lain. Keur kitu teh pikiran kuring inget kana kaayaan sabodeureun eta pabrik anu loba kuburan. Atuh gue kasih teh beuki nambahan. Kuring kakarek bisa perem, basa wanci geus ngagayuh ka subuh. Kejadian pikasi ini di eta pabrik teh sing horeng lain ngan ukur ka kuring hungkul. Malah kababaturan kuring anu tiluan oge ngalaman kejadian aneh di eta patempatan. Nu kejadianana babaturan kuring anu tiluan ngadon baralik deui ka Cianjur. Sieun jeung teu betah ku kaayaan eta patempatan. Malahan dina baralikna oge teu bebeja heula ka Pak Haji Ijar. Kaasup kuring oge teu apal. Atuh nu digawe di pabrik teh tinggal duaan, Pak Haji Ijar jeung kuring. Bari jeung rada ripuh oge ari digawengan ukur duaan mah sababaraha bulan kuring masih ngebetah-betah maneh. Encak ka 8 bulan dina waktu penting kuring teu bisa sare tibra lantaran ngimpina anu pikasieun jeung ngimpi anu teu pararuguh. Malahan eta impian teh bet asaku nya. Dina impian kuring aya saurang jalma anu minta tulung tina jero limbah pabrik kulit. Keur kuring lain hayang nulungan, kala kasieun we nu aya. Isukna di pabrik kulit ngadak-ngadak loba jalma anu daratang. Malahan ti kepolisian oge datang. Hal sarupa kitu teh dibalukarkeun ku ayana kejadian di hareupeun pabrik kulit. Harita di pabrik kulit aya jalma anu ngagantung maneh. Eta jalma anu ngagantung maneh teh cek beja mah urang Wonogiri.
kuring oge sempat tinggali eta nu ngagantung maneh teh. Nu jadi asa kapi beungeut wae sajabana ti panonna molotot teh eta letahna ngelel. Geus aya kajadian anu ngagantung maneh di pabrik kulit manggihan jasad jalma anu sigana wae geus lila ka ruang kulimbah kulit. Kusabab kitu sok sanajan dibetah-betah oge kuring antugna mah teu tahan. Nya kuring oge minta izin rek kadon balik ka Bandung. Malah kuring bebeja ka Pak Haji Ijar. Kuring rek ngadon keluar gawe. Kuring mau neruskeun gawe di Jogja. Kajin kedek kuring rek ngadon neangan di pagawean di Bandung. Sok sanajan bari rada hararese oge neangan digawe keur jaman kiwari mah